Urang mah kan generasi 80-an 80-an nya. Aya nu 70-an. Urang kakara 17 tahun. Ya 90-an. Umur-umur sakieu mah apal dongeng nasi kabayan baheula nya. Dongeng kumaha? Hiji poe si kabayan apa? Film si kabayan kan aya si kabayan balana jeung si Johnny Kemod geuning. Anu ngakuna cicingna di Chicago padahal masih di Chicago geuning. Anu ciri gebang kocir gitu. Heeh. Dina hiji poe si kabayan teh diajakan jalan-jalan. Si Kemod teh nya ka kota. Da malum eta mah ti udik pisan di kampung pisan. Pas jalan-jalan gitu arek ka mall maksudna mah mall gitu nya. Aya iklan celana pan gede pisan. Naon menyebut mall teh mall. Jika bola ayam. Cek si kabayan teh, oh iya calana jin teh. Pedah gede pisan gambar iklanna. Dewe ka mall etanya asup weh gitu. Arek di lantai dasar teh arek ka lantai genep. Si kabayan teh diajakan naik ke lantai genep kana jero lift. Kan embungeun da didinya dina tombol pencetanana geuning aya tulisanana open. Jadi sieunneun marukana teh eta teh open paragi nyieun kue gitu. Kela modmu gitu intina mah ngeueun we gitu. Beneran harita aya bule nu asup kana jero lift eta naik we ka lantai genep gitu nya eung. Tah geus we nungguan di dinya hareupeun lift. Teu lila si lift kan ti lantai genep kan turun deui ka dinya. Pas geus turun muka panto lift eta aya keluar urang negro. Apaan reuas si kabayannya tuhnya tutung cek aing ge open gitu. Ari bule Amerika mah bodas kulitna meureun. Jadi nu asup mah bule naik ka lantai genep Keluar orang Afrika. urang Afrika pan reuas kabayan teh cenah teh nya cek aing ge tutung cek aing ge open gitu.